Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Anita Rupika Dewi, kelas 8. Anu bade ngajentrekeun unsur intrinsik jeung ekstrinsik novel. Wilujeng nyakseni. Samemeh ngabahas kana unsur intrinsik novel, urang kudu terang heula naon ari novel. Novel teh nyaeta carita rekaan atawa fiksi anu mere kesan lir enya-enya kajadian sarta ukuranna panjang. Ayeuna urang ngabahas kana unsur intrinsik novel. Ieu mangrupikeun peta konsep unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik novel kabagi kana genep bagian. Anu kahiji aya oge tema, nyaeta gagasan ide atawa pikiran utama anu jadi dumasar kana hiji novel, oge jiwa tina sagabeh bagian carita novel. Dina cara nepikeunana sacara jelas atawa sacara samar-samar. Anu kadua aya oge anu disebat latar, nyaeta sagala keterangan atawa patunjuk anu aya kaitanana jeung waktu, ruang, suasana, jeung situasi kajadian hiji peristiwa dina carita. Aya 3 unsur anu pokok dina latar, nyaeta latar tempat, latar waktu, jeung latar suasana. Anu katilu aya oge amanat, nyaeta talatah atawa pesen anu kudu ditepikeun. Kusabab eta talatah kudu ditepikeun, jadi sabenerna anu katitipan amanat teh miboga tanggung jawab gede pikeun nepikeun talatah amanat eta. Anu kaopat aya oge peuseur pasawang atawa sudut pandang, nyaeta mangrupakeun cara mandang jeung ngahadirkeun tokoh-tokoh anu aya dina carita ku nempatkeun posisi diri pangarang dina hiji posisi anu ditangtukeun. Anu kalima aya oge panokohan, nyaeta karakter atanapi karakter tokoh dina carita novel dumasar kana jinis karakterna. Karakter kabagi 3, nyaeta anu kahiji aya antagonis. Karakter ieu digambarkeun salaku inohong anu teu marahmai sareng sok nyiptakeun konflik. Anu kadua aya oge protagonis, ngagambarkeun salaku jalma anu bageur sareng biasana sok ngalaman masalah. Sareng anu terakhir nyaeta tritagonis, karakter anu mediasasi antara protagonis sareng tritagonis. Anu terakhir aya oge anu disebat galur, nyaeta runtuyan carita anu dibentuk ku tahapan-tahapan kajadian nu aya nepi ka ngabentuk hiji carita. Ieu sadayana teh mangrupakeun unsur intrinsik novel dina Sunda. Sakitu wae anu tiasa kusim abdi dugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.